Di satu kangenan teh aya perjuangan anu jadi istri kari-kari geus loba duitna ayeuna bogoh deui kanu segen. Nu kitu teh poho kana Purwadaksina. Izin aing mah. Aing keripung berjuang barang jeung uing rasok aing geus senang meuni hayang tilu pamajikan teh pret. Aing baheula mah aku janji aku tidak akan pernah tergoda oleh wanita manapun. Walaupun banyak wanita yang menggoda, aku tidak akan pernah tergoda. Ku nini mah. Nempono ngora mangger we sia teh. Molotot. Rajeun maca istighfar bari neureun ciduh. Mantak sing karuat gogoda we alam ayeuna mah wah gogoda rupa-rupa. Nu mantak mih mah ngabogaan trik bagaimana caranya supaya suami tidak selingkuh. Aya di mana tas kikituan bobogaan salaki didudut tuluy dianclomkeun kana tinta biru supaya tidak nyoblos di tempat lain. Nganu bogaan aing hideung geus dikubah. Syuh tabeungut. Meni sok ganteng pisan ge teh. Rek nyontoh mah contoh Kanjeng Nabi. Kanu janten bojo teh wah walaupun sosok suami yang tegas tapi romantis di rumah tangga teh. Nya tuh temana ge meneladani akhlak Rasulullah. Ai Rasul teh kumaha di rumah tangga teh ulah ku ulun teuing atuh sing aya variasina. Kalau jantan bojo teh Kanjeng Nabi menyebatna ge ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan, wahai kemangros berem, wahai si gelis. Oh sok ibu disemat si gelis. Tara keneh wae. Naon sok atuh urang ieu. Oh sok disebat kemangros berem, si imut, si lucu, si geuneuk. Lanjut yang maka pamajikan nyebut si bengep. Tuh. Dua oge satu piring berdua. Minum satu gelas berdua. Ibu osok minum satu gelas berdua. Eta mah peda eueuh gelas sapareupeus. Bahkan lamun ibu tuang pahuap-huap ibu dihuapan ku caroge pun kitu deui caroge dihuapan ku ibu bernilai sedekah. Jadi lamun ibu hayang sedekah teu boga duit gampang huapan salaki. Hayang gede sedekahna sing gede ngahuapanana. Sekalian ku sendok tembok. Oh. Bahkan lamun ibunya raksukan caroge eta dosa ibu bakal muruluk seperti kokotor anu muruluk tina raksukan caroge ibu. Lamun ibunya baju salaki dosa ibu bakal muruluk seperti kokotor anu muruluk tina baju salaki ibu. Beuki kotor baju salaki ibu beuki loba dosa ibu anu muruluk nu matak beuki loba seseuheun teh kudu beuki atoh. Ibu lamun loba seseuheun atawa hoream bu. Ya eta aya namana make mesin cuci. Nu matak nu ka surgana ge lain pamajikan tapi mesin ngalut nu Toshiba nu Sanken jabacan lalunas di absen ku malaikat ieu nu Sanken nu saha nu Cekokom.
keur lalajo ikatan cinta. Lalajo si Andi. Cobian ibu minum 1 gelas berdua, makan sepiring, bahkan mandi 1 bak berdua. Masuk tara cenah eueuh bakna na baskom coba. Cobian sekali-kali main kemesraan. Anak waktu yang disebut kariweuh. Kaburu cenah mah. Atuh keur sararea kalau keur sarakola budakna. Da eta teh urang mah hayu be anak dijieunnan dididik henteu. Gusti kumaha. Nya nya kitu teh urang mah nya seutik-seutik we. Dan yang penting menjaga romantisme rumah tangga. Heeh, ieu nya. Ya lalawanton, ya lalawanton, ya lalawanton, ya lalawanton. Kumpul waton minal iman, minal iman, walatahun minal irman. Minadu ahlan waton. Eta mubuy pemajikan dewek. Cakaling manuk cikeng cinta. Naon atuh maneh teh ngalagu teh Gunung Kelut, Gunung Cermek. Nu teu udud Cigambe. Ulah kitu sia teh eta teh nu teu udud teh menjaga kesehatan. Arek ke maneh nu sok udud eta eureunnan ududna. Bapak mah tingali bapak, ayeuna teh keur ngurangan udud. Yeh, waduh. Bapak mah keur ngurangan udud tuh tina sabungkus 12 teh ayeuna tinggal 5. Dikurangan deui tinggal 4 beak ganti. Dasar jama gelo. Eta ka bapak nyebut gelo. Eta ka anak itu. Ai maneh rek naon atuh make jeung hayang ka dieu? Hayang lalajo muludan. Atuh ti tadi ayeuna mah geus rek bubar. Kapan nungguan bubar hayang berkat? Maneh mah kana hakaneun bae. Tadi ge padalang di pasihan sosis, Pak. Kana nu ngumpah. Atuh sugan we tadi tuang ku dalangna. Atawa aya berkat pembubana eta teh moal seet, Pak. Yeuh, lamun hayang ka pangajian teh eta teh niatna tolabul ilmi lain yangan kadahareun. Lah, ari kencot manggar we hayang dahar sia teh. Tolabul ilmi sote kanu keur seueuh bedeungna anu keur lapar padahal. Heula. Ai maneh lapar wae, kapan teh diparaban ku sia. We tak ka kolot. We tak ka anak. Sandang tangan papan kewajiban maneh jadi bapak. Sudah. Kolot kabina-bina teuing sateh. Heeh. Alah. Ya. Beki penting wae geuning waktu nya. Sagala perkara nu kaalaman jeung karandapan ku urang teh kudu bisa jadi ilmu. Sabab panggeuing teh Allah teh aya nu ngeunah aya nu henteu. Anu pahit meureun jamu, anu amis meureun madu, kabeh ge bakal jadi ubar. Yang patali waktu sanes kirang sono, mudah-mudahan sanes waktu urang ditepangkeun deui. Atuh lepatna dumasar tina kabodohan sim kuring, leresna hakikat pituluh-pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka saya mah henteu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.